dicitakeun keun hate eta khususna meureun umumna meureun aya deui anu diharap urang sadaya karena kemajuan organisasi eta nya. Meureun urang teh dituntut dari tumula ge lain resep ruang riung resep nyeun konten teh lain ukur resep tepuguh tapi kudu sarek gede reflektif bisa menghasilkan harapna sok sanajan ayeuna meureun can berhasil gitu. Mudah-mudahan we urang mah rajin, urang mah tekun, Allah ngajabah naon rofi anu dimaksud urang sadaya. Eta nu diharapna. Oge sarejengna meureun urang teh ulah ieu aya nu keluarga urang, turunan urang atanapti jumlayan urang ini api sareng kaluhurna teman terus nuntun urang sadaya atanapti urang-urang sadaya urang-urang urang sadaya mudah-mudahan anjeunna sing ditampi amal ibadahna dan pakuranana dan sing papanak sareng nikmat kuburna. Atuh urang dina rumampah anu geus usaha ari itu usaha menawan wae pada mikanina datangna anu dina ramal rek imana we tekan bangunan rek naon penting halal mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atanapi anu masih kena secara pola mudah-mudahan we cita-citana sing digampilkeun tina kanan engke dina masa kehidupan anu saterusna. Hadirin rahimakumullah, kesan urang ajengkeun mangga urang istighfar teh salah sahiji doa anu babari diucapkeunana tapi hese gitu. Mangga babari gampang eta kalimat teh tapi hese kadang-kadang sok pokok. Padahal eta teh istighfar teh hiji sarana keur mencapai keridhaan Allah. Jadi orang teh saacana naon teh nyuhunkeun dihapunten ka Allah. Nyaeta istighfar. Mangga urang sesarengan istighfar 3 kali lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahim sumailahim hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassolihin wassahabati muqarrabi wat tabi'in muqarrabi wa jami'an
muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jumailah jami'il ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila abaina wa abhatina wa pada pas masahi wasina aidatina as-sahihatina wa al-manitah nah ahuma bisa tabihi wa khususon ila ruhi mga karokon orang beberapa orang sebatan anu terus nandungkeun atana kuno aya kene mudah-mudahan doa urang dijawab ku Allah Subhanahu wa taala. Khususon ila ruhi rabbi barakatul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal
motivasinya santai ini untuk buru-buru lah. Sok. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Tanzilal azizil
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana sholihin, Rabbi hab lana sholihin, Rabbi hab lana sholihin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i innaka qaribun mujibud. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan mengikuti yang disebutkan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat kelepatan anak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang orang segala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya cai tadi. Ini cai di dia, cai tak mana? Jantan cita-cita abah teh ka Ali teh jantan kumaha abah kedah kumaha Ali ka payuna. Iya, penting mah soalnya. Ya. Nah, terus suksesnya memang nuturkeun. Ayeuna Alhamdulillah. kahayang mah ulah jadi namanya pegawai, Iya, Abah. tapi kudu jadi pengusaha. Amin. Maksudnya dia akan pegawai. Amin. Kahayang. Kumaha we? Nek di pertanian pe. Amin. Nek di dagang pe. Amin. Yang penting kudu boga pegawai. Sabab karasa ku babah jadi pegawai mah ripuh. Iya, iya. Gunungan teh kudu kitu kudu kieu. Cokot itu cokot ieu. Kan gitu. Tari jadi nu boga nu digawe nama benar. Nek pertanian gitu contoh ayeuna dunungan kan untuk tukang tani tapi cara maju tah kudu bisa gitu budak ngorat teh jadi ulah naonnya nganggap tukang tani teh kudu bisa maju lain henteu teh kudu da jadi pengusaha mah tuh kudu bisa Iya, iya. yang penting mah kemauan hayang maju teh kudu kumaha gitu. Jadi tong hayang digarawe
bisa kudu boga pagawe. Amin. Eta kuncina gitu. Insyaallah. Da nya contoh-contoh loba aya boh ti urang boh omong di Tanjung Sari mah rasa gede kieu kan geus jadi petani mimiti dialajar tani tapi kena manehna jadi jadi anu dununganana gitu. Omong ieu pendidikanana rada luhur tes mah rada luhur kan jarang-jarang maka lamun ayeuna keur belajar tani sok diajar heula sing tani sing bener jaga mah mau gitu mau kudu nyebut sorangan mau kudu macul sorangan mau kudu papanasan tinggal cicing di saung itu jadi petani kudu gitu jadi tukang dagang kudu gitu baik ayeuna memiti dagang deletikan kemah kudu jadi bos pedagang cok tukang cuanki lain manehna teh nu dikaleung-kaleung teh aya bosna tah kudu bisa kitu mengharap barudak orang lain kasih aliwu kasar kabeh meuli arasalan tukang karuli mah nya ngarannya si Ucai brainya kan rasa tukang meuli dunungan teh kudu anu urang teu bisa mah tapi jadi dunungan itu nu jadi budak ngora pahit beuheur teh karasa pisan ku Ucai. Pasti. bener Ucai mah tah contoh gitu bila gitu tah diharap Jari. sok tina Si ade ayeuna. dan ini danda tuluy danda jaga mah maneh kudu jadi dunungan anak Amin. Kayak pegawai ieu kabeh. entong ieu ieu mah kudu jadi usaha cek urang oge jadi dunungan kabeh kahayang urang ieu Tamun tipun abah sakitu pamipun ibuna kumaha tah? Si abah geus tutup. Kita janten urang kali awana teh janten ibuna Kumaha bah? Lu boleh ge Bu. ada di Ayeuna mah kudu ari teh gaul ulah. Naon teh gaul ulah kamalinaan teh jeung sejen mah anak wae. Dieu ge pan loba batur geuningan. Gitu emang nu cing soleh anu pamenta ulah sok. Pupek gitu. pokoknya mah kudu masih minyak dewasa mah kudu dewasa lah mikirnya Tuh si ade oge wingan ditinggalkeun ku sing mamahna. Dewasa bisa mandiri mandiri tiwawa tuh si Ucai Aya keneh bisa geus ngurus mandiri. adik Gitu. dah sebenarnya mah babah geus moal sabaraha lila umur teh 60 tahun teh ayeuna teh 7 tahun ti ayeuna teh jadi 25 tahun babah teh kudu geus pensiun nya geus 60 tahun mah kudu geus pensiun hartina lain cicing di imah lain tapi minimal meureun lain ayeuna ge lain munafik nya mikiran anak lain munafik tapi geus usia kitu mah geus kudu istilah harang mata lain cek bahasa kolot mah ngeunah senang ngah-ngahning lah ningali budak geus sukses geus rek sukses kan kudu kitu 60 tahun mah gitu mata kayaknya ali di target minimal 7 tahun deui si Ali kudu bisa nyieun rumah tangga itu berarti 25 tahun menuju ke depan Cai umurnya berapa? 17. ya 25 tahun lo kudu karawin nisan kawin Aduh. lagi mah batasnya sakit kudu 25 tahun 25 mah dina ilmu psikolog. Ieu mah geus leuwih mapan. Geus leuwih mapan. gitu lah ini mah kasih real lah saya
Alhamdulillah itunya apa hari kita doa di jantan korot pamurang kalina. Abi pribadi aslinya sedih pisan bah ieu ninggal gecai na umurna 17 tahun. Bisa sedih. Kayak 17 tahun. Anjing. Gua pula kasih mama. Itu ada mana ya? Tong mau dicari ki. Ini disedih kieu caya ya mah dengan. Sikin ke bangunna. Cai, bro apa lah si mama di babah. Mama heula Monatkeun maya si bibi meureun. Urus eta si breng geus teu kuat ya. Iya. Safoto eta Kumisnya tuh bijil. Hoyong bolu teu kuat ngececalangapan. Wih gila Ayeuna mah kanya Ali meureun ka babah Sehingga ka mewek anjing. Ingat keur ngora kumaha meureun ngarepot. kan dia kan udah. Tadi kalau aja. Karek 20 pas. No, untuk menomai. Bapak kok berbakti kedua orang tua minta alhamdulillah kok. Perlu ingat lah kan dosa. Ibu. Kenal Cep, guys. Wah. Boga masalah mah geus Cep. Kalau Cep, boga masalah mah Cep. Tenang Cep. Ieu teh ketampung geus bae teh. Kok tangan kok. Tangan kok. Ka babah enak ka babah. Perlu ingat keur bedogong kumaha. Kata si Papa geus calangapun. Kabre. Sok kayak bawa ka ieu mah. Sai. Wah, urang mah wah giung. Iya. Perlu ingat kasih cahaya terbaru. Untung di waban kami senang Iya. Iya. Tah, teh ini teh. Sini cari. Si Ali. Sini cari. Sini cari. Tengah kok, di tengah kok. Patau dia patau. Tunggu kia anjing enggak gitu. Itu mama lagi nanyakin saha gimana?
kemarin makan satu. Cai. Atuh potong atuh kuenya. Kan anjing gaing. Ngomong atuh cai dua orang. Meureun numpang. Aing ngomong mulai surprise. Lain kebanyakan ngomong. Ya pasti ngedempet we sepake.